Ieu nya nalika Tuhan saya bade lebet ka negeri Baghdad di perjalanan gitu di tepangan ku hiji jami anu eta jami teh ngangkat Nabi Khidir alaihi salatu wasalam ngajak ditahan Gusti supados megatan Tuhan Syekh anu maksudna supados naon supados Tuhan Syekh ulah waka enggal lebet ka negeri Baghdad nepangan guruna Syekh Hamadu Dibas tahan heula cenah di hiji tegalan anu caket ka kaca-kaca Baghdad anu maksudna kanggo naon nyata kanggo ngalaksanakeun riyadhah di basa nama atanapi tirakat piwarang tirakat heula atau piwarang tapak heula kitu Nabi Tuhan Syekh teh nya di sauran Tuhan Syekh teh supados tirakat di tempat anu ditangtoskeun ku Nabi Khidir kitu nya tirakat sakumaha tirakatna Tuhan Syekh deuk masantren teh 7 tahun Mang Yudi tuh 7 tahun tirakat heula deuk masantren teh 7 tahun puasa heula tak kumaha bukana eta Tuhan Syekh nya nalika nuju tirakat teh anu dituangna teh nyaeta dangdaunan anu aya di sekitaran tempat tirakatna tuh dangdaunan terus lamun aya bung-buahan atuh meureunnan meunang tinu sanes henteu data aya nu gaduhna disebatna teh dangdaunan anu wenang bung-buahan anu wenang kusab jadina di tempat umum di gurun pasir nu teu aya nu gaduhna teu perseorangan atawa kaum atawa nagara henteu eta mah geus kitu umum tamatak bukana teh dianggo matak dangdaunna teh dianggo buka bung-buahanna oge dianggo buka matak punten bila mana kiban teh heran moda ayeuna nya sok nyelapkeun tiap mana kiban teh bung-buahan tuh ayeuna ge aya jeruk geuningan tuh aya samangka nya aya samangka terasok aya lalab nya dangdaunan teh lalab gitu kaduka ayeuna ge abonteng meureunna nya teuing aya naon eta mah urusan istri tah pokona bukana keresek teuing aya naon ngan pasti mau aya orang bedul mah aya salada meureunna da masyaallah tah itu tah kedah aya teh lalab bungbuan najan hiji dua ge sabab kikiran teh punten seolah-olah urang teh nyuguhan Tuhan Syekh ku acara manakib teh urang teh ngulem Tuhan Syekh supados di hadiran acara manakiban ku Tuhan Syekh ku sabab ngulem Tuhan Syekh salajengna Tuhan Syekh teh kantos tirakat kantos nuang lalap kantos nuang bung-buahan berarti eta nu dipikasenan ku Tuhan Syekh tak kusab kitu lamun teh ama Tuhan Syekhna diulem anu dipikasenengna teh kedah diayakeun tawisna urang teh marahatoskeun Tuhan Syekh tawisna urang teh nyaan ngagumatikeun Tuhan Syekh pangna tawis ngagumatikeun Tuhan Syekh nya cinta ka Tuhan Syekh anu dipikasenengna ge diayakeun bae pun bojo we ka abdi gitu Agustus teh pan ulang tahun abdi ati bra we sare jadi hudangkeun geus dihudangkeun teh plok tai domba kana beungeut ulang tahun gitu itu masyaallah meratikeun biasana mah anu mika cinta teh sok merhatikeun kanu dipika cintana naon kasenengna sok diutamikeun diperhatoskeun gini ibarat ibu-ibu bapak ke bobogohan nya ieu teh calo anu janten caroge teh naon resepna baheula teh eta teh jambu resepna teh gini urang teh sok ala jamu miwarang rai pasikeun kasih aa itu cenah kitu ditampi dibuka jamu bisa ieu jang diteteh tahu aja cek kesenenganku tak kitu nah gitu diantawisna
tah kanu dipika cinta teh urang sok merhatikeun kana anu dipika seneng. Bade urang silaturahmi ka ajengan. Geuningan nu resep ka ajengan nya sok naros heula. Geuningan Mang Yudi urang di pasantenkeun nya ajenganna sabriji cenah cek Mang Yudi teh. Ajenganna 7. Udah ada amplop mah. Nah, ieu sok karokok. Sok cenah. Karokok naon? Nu anu pan meser. Eta teh can ge urang teh dugi ka ditu, can ge tepang ka ditu, tos dipaparinan rasa cinta. Naon cirina merhatoskeun ka seneng anu bade ditepangan eta teh geus aya pakuat bakait sae gitu. Geus aya bibit-bibit sae. Kan kade amplopna Mang Edi geus 2 juta di jero. Ulah dicokotan deui ganti ku 20.000 wah eta mah. Udah tuing cenah sakieu mah. Urang kumaha engke ulah ledu gue gitu. Ledu mere pangersa gasol. Ngaos ka sadang dia 2 alfiah. Nya ngawitan pan samuningeun 10 tumakeun sawah nyalamna. Matak ngajelegur gasol geuning masurna atau bade atosna masantren sami kitu. Samuningeun jeung 10 tumakeun sawah pan urang mah deuk balik deuk geusang ngaji teu bebeja acan. Matak beuki dieu beuki sesah ngaraos da anu deuk magaanana ge geuningan kitu. Kitu nya masyaallah. Ieu dongengna aya bumbuahan. Dongengna aya lalab teh gitu. Dugikeun ka anu dipika senengna ge diperhatoskeun. Tawisna urang teh cinta. Mode tuang ni caroge. Kasenengna teh adu lalab, diayakeun lalab teh. Walaupun sesah dipilarian. Kasenengna teh pais, urang teh mais. Gitu. Tah jadi mun basa ayeuna mah perjalanan urang teh diilukeun kana perjalanan anu dipika cinta. Itu mode bojo cinta ka caroge naon pika resepna teh tah kurang teh diimbangi ngiringan gitu naja urang teresep paksakeun urangnya ngiring resep ulah dibalikeun caroge anu pika resep kudu ngilu kana kahayang urang caroge mah teresepkeun kulu batu kitu nya ieu pamajikanana ngerek kulu batu da resepna teh kulu batu atuh jadi piomongeun gitu mah. Lamun teh masak teras ngangeun caroge mah resepna rada amis meusan. Tah ngiringan rada amis walaupun bukan selera urang. Da kanggo caroge tawisna urang teh cinta ka caroge. Ari istina resepna teh pangset be ade. Wah, selera caroge teh kudu ngiring ka urang kanu pangset apaan piomongeun keneh. Bisa-bisa angeun ge di kana mastakakeun dibuyurkeun. Tah itu. Dos, tah kitu nya. Aya dongeng bumbuahan, aya dongeng lalab teh ku sabab Tuan Syekh di piwarang tapak salami 7 tahun ku Nabi Khidir. Nya, ku Nabi Khidir tah bukana teh nyaeta lalab sareng bumbuahan. Salajengne 107 tahun Tuan Syekh disumpingan ku Nabi Khidir alaihi wassalam di piwarang lebet ka negeri Baghdad kadituna supados ngabujeng pasantren Said Ahmadu Dibas nya lebet ka negeri Baghdad tos dugi ka pasantren Said Ahmadu Dibas eta teh menjelang bade subuh janten janari dugina teh nya bade janari atuh ari wengi mah pasti pantot teh tertutup tah Tuan Syekh mah da alit keneh ge tos gaduh adab gitu nya gaduh tata krama panto pasantren piguruheunana teh tertutup anjeunna teu wantun ngetrok assalamualaikum teu wani di barat ieu geus nya awewe anu deuk ngajuru nitah menta cai ka salahkina ka hiji ajengan pa jam 3 ngagedore
Udang aja udang cenah. Cek ajengan eta nu gelo atau naon. Ditok tukang toong, ade minta cai urang majikannya nu ka jero. Cek ajengan teh sia nu ngewena aing nu riweun. Di antarana. Tah teu kitu cicing. Tuan Syekh teh dihanapkeun lawang panto Sayyidah Ahmadu Dipa gitu. Kadedak euy gini sok aya nu uih teh nya terus ngaji beres sok 10:30 uih gini sok tabus 1:30 karek kadarario. Ibi buka ibi. Ibi keur mulo atuh jadi we kaganggu. Ya. Tak nuju diemutkeun deui teh lawang kobong istri teh kumaha ieu teh kitu. Arariwang itu bisa ngiring bobok ka kobong lalaki dia ingin jadi riwung kena itu. Nah teh diemut-emut gitu. Tah bobo eta asina bobo teh Tuhan Syekh jeung ngimpi kaluar mani deui. Ngimpi kaluar mani. Begitu ngimpi kaluar mani ngagugah ibak. Terasa kadinya deh kalawang panto tuan tuh keketrok. Aneh di paparinan tunuh deui. Di paparinan tunuh deui. Geus tunuh terep kulem eta ngimpi deui bijil mani deui gitu. Aneh eta Tuhan Syekh. Engang ngorejat gugah deui kulem teh. Ibak deui gitu. Tos ibak calik deui dianapeun panto teh nya tunuh deui. Kulem deui ngimpi kaluar mani deui itu ibak deui tug dugikeun ka di etang teh 17 kali kulem 17 kali kaluar mani 17 kali ibak tuh kadenya ya bijil mani ieu teh pikih berarti bila mana kulem kaluar mani berarti gaduh hadas junub nyucikeunana ku adus. Tos adus bobo deui. Kaluar mani. Wayahna wajib adus deui. Itu walaupun tadi tos adus. Berarti suci. Bobo kaluar mani deui berarti junub deui. Wayahna wajib adus deui. Itu. Tah atuh ame teu adus wae mah geus ditungguan. Bisi bijil mani gitu deui nyamanga kitu mah. Ngan ieu mah lamun anu kaluar mani teras adus tos adus berarti suci teras bobo kaluar mani deui berarti gaduh hadas junub deui berarti wajib adus deui gitu. Tah Tuan Syekh teh dugi ka 17 kali kaluarna teh. Naon cenah atuh pangna bobo dianapeun panto guruna teh. Salajengna teu keketrok gitulah. Wengi-wengi ge bae dadeg niat masantren ieu mah. Ngaganggu ge bae tat. Nah atuh teu kitu walaranana ngajaga adab tata krama adab. Tuh tah acan ngaos oge Tuan Syekh mah tos gaduh adab tata krama. Itu Tuan Syekh mah. Matak aya katerangannya adab leuwih utama daripada ilmu. Itu adab teh leuwih utami daripada ilmu ieu Tuan Syekh ieu nu ngadawuhna teh. Naon sawabna ku boga adab maupun tu boga ilmu eta jami teh sapertos gaduh ilmu dina pada moal aya picarioseun da gaduh adab. Moal picarioseun nu gaduh adab mah. Gitu. Matak saur Tuan Syekh Abdul keneh mayunkeun adab daripada ilmu. Tahu gaduh adab sapertos gaduh ilmu dina pada henteu picarioseun gaduh adab. Gitu mudah-mudahan kali gini nya tos ngaos. Assalamualaikum. Pacan boga ilmu murang kali keneh. Ceuk ibuna waalaikumsalam. Tuh cium tangan. Batur mah kana tarang, kana pipi, kana bujur ieu mah dicium. Cium gitu. Geus itu mamah bade ibak, bade sakola. Ngan mah di pasian jajan cek indungna teh keur ieu keur moneter mana apana keur bangkrut gitu. Cek murang kalina nu gaduh alak kumaha wios
abi bade sakola ibak ke bade ibak teu gaduh adab pikar sepun maya masalah bungaheun kolot Gusti budak meni bager-bager teuing ni soleh-soleh teh kitu nah tuan eta janten kedah mayunkeun heula adab daripada ilmu utami kene adab daripada ilmu nah ulah dibalikeun mayunkeun ilmu tapi teu gaduh adab eta bakal nurus tunjung engke anu digogoreng teh agama panas we ajengan itu tapi kitu patut can ajengan kapan jadi ngahinakeun ilmu ngahinakeun agama misal di wadahanana ku anu teu gaduh adab oh itu assalamualaikum salam biasa salaman tajajan nah baraha 1000 boga ge 1000 goblok sia boga ilmu teu boga adab bayar sekolah 2000 mong kayak kurang duk balik deui sia mana pi sekolahna aya nu kitu aya saha hutang bayar mau bayar kayak anakan sih jadi ngalobahan gitu boga ilmu mah tapi tacan gaduh ada kita kitu mode si demplon 2000 mohon iya jantan 5000 guys alhamdulillah nuhun gitu teh engke mah di pasar jajan mohon segala nuhun nah itunya masyaallah jantan payunkeun heula adab tak ku adab mah kege ilmu teh sararumpi kayak bila mana gaduh ilmu da geus aya wadahna adab maka ilmuna teh bakal kayung yun keur magaduh adab tambih gaduh tah kitunya masyaallah